jali wadawamu syukri sing dawam syukur. Syukur minimal ngucapkeun alhamdulillah. Syukur teh dina nikmat pamasih ti Gusti Allah, nikmat iman, nikmat dunia, nikmat akhirat. Dua nana kadah disyukuran orang sadaya. Urang umumna syukuran teh karena nikmat dunia. Gaduh mobil syukuran. Alhamdulillah. Ngabangun bumi syukuran. Alhamdulillah. Kenging gaji ratusan juta syukuran. Alhamdulillah. Jadi urang mah lamun syukuran ka Gusti Allah mah materi unggul. Kedah eta oge syukuran teh. Tapi urang langki syukuran nalika urang di pasian iman. Jadi syukur ka Gusti Allah teh sanes dina hungkul urusan dunia hungkul. Justru urusan akhirat teh kedah syukuran. Upami urang hoyong ditingkatkeun kanikmatan ti Gusti Allah teh justru aya syukur nu urang dikantungkeun nyaeta urang tara syukur ala nikmatil iman. Numawi badul ulama nyunyakeun aya tilu perkara lisal bil iman, salah satu lisal bil iman. Aya tilu perkara anu matak dicabutna iman. Hiji tarkus syukri ala nikmatil iman. Hiji ninggalkeun syukur tina nikmat iman. Ibu tiasa sholat, beres sholat alhamdulillahirabbil alamin. Di abdi masih dipercantan ku salira abdi tiasa ngalaksanakeun sholat alhamdulillah. Urang ngaos Al-Qur'an shadaqallahul azim. Alhamdulillah Gusti abdi masih dipercantan ku salira tiasa ngaos Al-Qur'an Gusti alhamdulillah. Beres sedekah ibu teh nyenak artos 50.000. Gebegan dina hati teh sieun kacabut ieu 50.000 da bedah ja aya 20.000 aya 5.000 aya 1.000 aya 2.000 dina kantong teh pasti kaluarkeun teh panggedena 50.000 rek diasupkeun deui erak digireun urang teh nya dipaksakeun diasupkeun rek diasupkeun lebar ieu teh ku ibu teh 50.000 teh diasupkeun we kana kenceleng beres diasupkeun alhamdulillah Gusti lain innalillah eta teh alhamdulillah syukuran tiasa sedekah alhamdulillah masih keneh dipercanten Gusti tiasa sedekah sumping jalmi ka bumi anu nyungkeun sumbangan ka urang kangge muludan kangge rajaban kangge ngabangun pasantren ngabangun masjid nyungkeun ka urang ulah diusir alhamdulillah Gusti abdi teh tiasa sumping katu alhamdulillah didatangkeun jalmi rek masihan kanikmatan ka abdi teh eta nyebutkeun masihan teras nyebutkeun alhamdulillah teh nikmat iman. Nalika urang dipasihan nikmat iman hoyong ditambihan deui kanikmatan ti Gusti Allah maka syukur. Beres salat alhamdulillah Gusti abdi dikersakeun tiasa salat maghrib wau tambahan jadi getol ba'dana. Geus ba'dana digetolkeun di tahajudna. Geus tahajudna digetolkeun duhana. Kulantaran naon? Tos syukuran penting. Da ieu teh padamalan ti Gusti Allah. Di mana-mana eta syukur nikmat iman ditinggalkeun tara syukuran dipasan nikmat khawatir teuing eta jalmi bisi dicabut imanna ku Gusti